cicing di kobong teh urang kudu silih. Walas kudu silih nyaang. Mambogor teh kudu nyaang kan mangkama. Kali sare bareng ada minta ulun itu. Ini mah nya. Tarat-tarat bae mun. Ya, teu boga eur atuh ereman. Terus kedua lah nyaang. Ieu mau kudu teh mun sorangan. Kopi teh meuni nyumput teh maling teh mah terus disebutkan kopi teh mau aya nyorok komo teh dikunci we terus sina anu minta udud terus sina anu minta rokok sina anu minta kopi kana hate disimpen we sorangan ada hate kopi satu atawa awewe teu ulpa meuni kada halang teh mah dikumpul di dahar teh WC nya tengah penting selare kakara klatrek dikunci beri modal mamari di WC beri modal terus eta ngadahar opat timbang opat si dipenta berarti alhamdulillah terus dibawa ke WC dahar ke WC ya Allah kacina-cina teh terus atawa saat teh awilah bawa trek timang malisan terus dibawa coba dahar di WC mung disorok usaha ke babatur atau si Paisal terus dibawa kan si Paisal tanya kadang dipaketkeun juga timbang naon kan timbang mie dipaketkeun ya dibagikan terus ya sebabnya jadi anak si dikobong senteu malah pokoknya ya di aku berarti nah di antara nasa istirahat jadi di pesantren mah terus sekokop saya aya waktu aya sok memang teramen terus urang bisa pindah ke boga kokokan jampang hayang udah mah terus hesnya kudu menyengat geus waktu mau apa pernah mungkin hayang udah dan kenapa kada juga ada ya urut naon kuntung atas sok kudu kasih kudu daya nasehatan nasehatan bahasa sahmat mah bahasa rewa mah sering mikir terdewasa aing kelang ngalawan sia ge molor wae kau dibalikeun setelah nasihat hasil hayuran dalam ayo guys kerja